أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Allahu a'lamu bimuradi. Qala Isa ibn Maryam mengucap sapa Kangjeng Nabi Isa kang putra nang Siti Maryam, Allahumma ing lapad Allahumma ya Allah Rabbana he pangeran ingsun sadaya anzil muga nurunkeun Tuhan alaina ing atase ingsun sadaya maidatan ing hidangan minas samai kang tetep saking langit takunu kang anaya maidalana kado ingsun sadaya minuzuliha tegazedina dan turunkeun maidah dan iku dadiriaya tu'azimuhu wa nusarifu kang bakal ngagungkeun azimu kang bakal ngagungkeun ingsun sadayahu nyaid wa nusarifu lan ngamulyakeun ingsun sadayahu li awalina kadue kang awal ingsun sadaya geus awalina kadue kang awal ingsun sadaya badalun milana iku dadi badal saking lapad lan nabi adat jari kalawan den baleni huruf kang ngajarkeun wa akhirina lan kang akhir ingsun sadaya mimayat saking wong kang tekayaman bakal tekayaman badana ing dalam sausen ingsun sadaya wa ayatan mingkalan dari ayat saking sira ala kudratika saking Tuhan wa ayatan lan dari ayat mingka saking Tuhan ala kudratika igata sekawasa Tuhan wa nubuwatilan sifat nabi ingsun warzuqan lan muga ngarizkian tu ada ingsun sadaya ing baidah wa anta la utawi Tuhan ta khairur razikin iku kang leuwih becik-becik wong kang ngarizkian kabeh. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Allah alam bimuradi. Qala ngadawu sapa Allah mustajibat lahu alaikang nyubadanan lahu kadua Isa ing lapat ini munaziluha ing satu na ing sunagung iku kang nurunkeun ing maidah bitakhfifi kalawan den baca takhfif ini wa tasdid lan den baca tasdid munzilu gitu bitakhfifi kalawan den baca takhfif munziluha wa tasdid lan den baca tasdid munazziluha alaikum ingata sazalaga bapamayak purma kautesa paman iku kupur yaman badu ing dalam sausana badan uzuliha tegese ing dalam sausa dan turun kana maidah minkum saking zaraga bafa ini maka satuhuna ingsun wajibu iku bakal nyiksa ingsun ing manazaban kalawan siksa la yu'adzibu kang ora nyiksa ingsun ing azab ada ning suwiji minal alamin kang tetep saking alam kabeh. Panazalatil malaikatu biha minas sama maka tumurna pirang-pirang malaikat biha kalawan ngagaw maidah minas sama saking langit alaiha ti sabatu argibah ku tetep ing atase maidah utai pitu pirang-pirang roti wasabatu ahwatin lan pitu pirang-pirang iwak banyu
pagalu maka pada mararangan ya wariun gabe minaz saking maidah tasyabi malam-malam waragia wariun gabe qala Ibnu Abbas ngucap engkau sapa Imam Ibnu Abbas wa fi hadisin lan iku indam hadis bertelapat unzilatil maidatu minas samai yang turun kenapa maidah saking langit khubzan walahman ing roti lan daging fa umiru maka dan perintah ya wariun alla yakunu ingin orangana khianat ya wariun wala yudakhiru wala yadakhiruan orangana nyimpen ya wariun tigodin kado esok pakonu wadakhoru maka pada khianat ya wariun lan pada nyimpen ya wariun pamusihu maka den zalin ya wariun kirodatan wa khonazura ing pirang-pirang kera lan pirang-pirang celeng lan pirang-pirang celeng teh kaum Hawariyun mintana ka Kanjeng Nabi Isa lain lalagaan ayunazzila alaina ma'idatan minas sama kami hayang nyaksian supaya pangeran bisa tante nurunkeun hidangan ti luhur langit kumaha cek Kanjeng Nabi Isa qala taqullaha in kuntum mu'minin cek Kanjeng Nabi Isa ke kaum Hawariyun we kaum atuh ulah sok sambarangan punta-penta teh anu wajar-wajar bae eta mah menta teh asana di luar kawajaran sing sieun atuh anjeun ka Gusti Allah lantaran anjeun teh kapan ahli tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah percaya ka kaula bahwa kaula teh utusan Allah sing sieun sing rempan sing hati-hati atuh dina jijeunan ayat ulah sok sambarangan bu tama pamentaan anu lain sambarangan in kuntum mu'minin lamun anjeun ngimankeun ka Gusti Allah ngimankeun ka kaula sebagai rasul ulah sok menta anu macam-macam kumaha teh ngajawabna qalu nuridu anna kula wa tatma'inna qulubuna cek kaum Hawariyun wahai Rasul Allah Isa kami mengharap pamenta kami hayang diturunkeun hidangan soteh ieu mah aya sababaraha harapan kami hiji anak kula minha hayang dahar tina rampadan hidangan langsung ti luhur langit hayang ngarasakeun langsung tina mukjizat nomor kedua nawa tatma'inna qulubuna hayang tentrem hate kami hayang leuwih mantep keyakinan kami lain teu percaya ka anjeun sebagai rasul tapi kami supaya leuwih mantep luar biasa imanna ka Allah iman ka anjeun sebagai rasul Allah ai kitu mah doa maneh langsung teh kasaksian ku kami mantep keyakinan kami masyaallah nomor ketiluna wa na'lama qad sadaqatana jeung kami nyaho berarti kana kabeneran anjeun nyaritakeun bahwa anjeun teh diangkat jadi nabi anjeun teh diangkat jadi rasul tah lantaran geus gadeul ku kami mukjizatna kami teh berarti henteu mangmang deui ngabenerkeun ka anjeun selaku rasul wa takunu 'alaiha minas syahidin wa nakunu 'alaiha minas syahidin jeung kami langsung hayang nyaksian eta hidangan ti luhur langit kitu kami teh hiji hayang barang dahar langsung ti langit tanpa masak deui bahwa ieu teh mukjizat nomor kedua supaya tentrem hate nomor katilu supaya tambah-tambah keyakinan bahwa anjeun bener-bener diangkat jadi rasul nomor kaopat nakuna alaiha minas syahidin wah mi kabehan hayang langsung neuleuh nyaksian dengan tujuan anu bagus para pengikut Kangjeng Nabi Isa boga kahayang nu sakitu luar biasa na dipukar dipikir ku Kangjeng Nabi Isa dibulak-balik Kangjeng Nabi Isa teh mikir dibulak dibalik ieu teh lain kahayang nu leutik tapi cek Kangjeng Nabi Isa teh lamun henteu ge jadi kabahayaan di samping eta deui motivasina tujuanana sakitu bagus hayang tambah keyakinan jeung hayang tentrem hayang mantep luar biasa di jero hatena
lamun sekira-kira kaula teu ngadoa ka Gusti Allah asana nya ngolembar mentak dipaksakeun ku Kangjeng Nabi Isa langsung Kangjeng Nabi Isa ngadoa ka Gusti Allah qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina maidah. Kangjeng Nabi Isa langsung ngala wudu mandi heula terus wudu terus nganggo acuk anu putih nu rapih bersolek heula Kangjeng Nabi Isa make sorban di luhurna sanggeusna make udang-udang kemudian make tiung langsung munajat ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Isa. Jadi dek munajat kitu heula Kangjeng Nabi Isa mandi heula sanggeus gosala kemudian tawaddoa ngala wudu sanggeus tawaddoa masah make baju heula nu rapih dikunjukan ka Gusti Allah nu bersih nu eueuh warna-warnian putih urang mapan make batik di dieuna aya deureus si Semar mah cepot aduh dek ibadah ka Gusti Allah malaikat kakageteun aya si cepotan di dinya aduh rapi tanpa aya warna-warna nu lain batik-batik. Kangjeng Nabi Isa terus unjukan pasolla rakaataini salat 2 rakaat Kangjeng Nabi Isa Masya Allah pohara nya. Jadi Kangjeng Nabi Isa rek ngadua teh faqama wagtasala wa labisal masa wa shalla rakaataini fataqta rasahu wa ghadda basarahu mandi nangtung heula dek ngalaksanakeun ka hayang para kaumna kemudian mandi Kangjeng Nabi Isa tingalikeun ku kaumna beres mandi bebersih nganggo acuk anu bersih luar biasa salat rakaataini salat 2 rakaat beres salat tungkul Kangjeng Nabi Isa sanggeus tungkul perem matana seakan-akan nu dideuleungan Gusti Allah hungkul karak ngadoa doa Kangjeng Nabi Isa ieu Allahumma ya Allah Rabbana he pangeran abdi sadaya anzil alaina Gusti muga nurunkeun ka abdi sadaya maidatan minas sama hidangan ti luhur langit takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka anu hidangan tersebut teh ngajadikeun hari lebaran mu'azimuhu wa nusarrifuhu kami bakal ngagungkeun bakal ngamulyakeun kana turuna eta hidangan sebagai hari lebaran li awalina ka kaum awal kami kabehan yakni ayeuna nu kasaksian wa akhirina jeung kaum nu akhir setelah kami ge bakal nyahueun bahwa Gusti pernah nurunkeun hidangan datang ka lain umat kaula terus wa akhirina di umat Kangjeng Nabi Muhammad ya supaya nyahueun Gusti wa ayatan minka jeung supaya ngajadikeun ayat ka Gusti kana kakawasaan Gusti jeung bahwa kaula teh nabi Gusti lain pangeran warzuqna jeung Gusti boga ngarizkian ka abdi sadaya wa anta khairur raziqin Gusti pang bagus-bagusna anu ngarizkian Masya Allah eta doa beres Kangjeng Nabi Isa ngadoa dijawab ku Gusti Allah Galallahu cek Gusti Allah mustajiban lahu bari nyubadanan kana doa Kangjeng Nabi Isa inni munazziluha alaikum wahai Isa kaula nu agung bakal nurunkeun kana eta rampadan bakal nurunkeun kahidangan sakumaha kahayangna cuman kade famayakfur ba'du sahaja lemah nu kufur sabada diturunkeun ieu hidangan di antara umat aranjeun fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin kaula nu agung bakal nyiksa ka eta jelema nu kufur kalawan siksa nu teu pernah kula nurunkeun siksa ka hiji jelema model kos kitu siksana pohara jasa can perat siksa diturunkeun minal alamin di alam ieu. Ingat Isa
kaula lu agung bakal nyubadanan kana pamenta anjeun bakal nurunkeun kaula kana sakumaha kahayang tapi awas ulah kufur saenggeus diturunkeun pamai yakfur sahaja lamun kufur ba'du sabada diturunkeun di hidangan awas ancaman ti kaula bakal nyiksa ku siksa anu teu pernah diturunkeun ka sabaya oge udah dahsyatna beres nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ka umatna wahai kaum Hawariyun pecinta jeung pengikut kaula parantos unjukan ka Gusti tur dijawab ku Gusti insyaallah Gusti bakal nurunkeun kana sakumaha kahayang wah jelema geus 100.000 apa di Yerusalem apa yang terus teka deletungtung dek nyaksian turun nama Ida dijanjikan pada tu ieu mah langsung rep ti luhur poek jelema ratusan ribu jutaan manusia memandang langit kabeh poek reuk turun aya caang reuk belahna kahandap di tengah aya caang ternyata horeng rampadanana teh di tengah-tengah antara dua reuk di luhur jeung di handap di luhur mega di handap mega di tengahna aya hidangan jadi terus turun ke handap molongo jelema ratusan juta menyaksikan turunna hidangan ti luhur langit dibawa ku mega ti luhur jeung ti handap tengahna caang ternyata horeng rampadan didinya nanampan teh dibungkus make kain beureum make taplak anu beureum bari cahaya anu luar biasa indahna kahayang anu pamenta tadi geus cumpon teh ngarasa bunga pohara wah indahna turun eta rampadan nanampan dibungkus ku lapis beureum di luhurna mega di handapna mega cahaya anu luar biasa Masya Allah bisa dibayangkeun ku urang betapa poharana kejadian tersebut turun ke handap panazala maka panazalatil malaikatu biha minas sama eta malaikat teh nampa reuk teh dibentukeun ku Gusti Allah mega teh padahal malaikat di handap malaikat di luhur malaikat di tengah-tengah rampadan gede dibungkus makai kain beureum sinar anu luar biasa dibawa ku malaikat ke handap datang ka Masya Allah eta teh bunga mah ayangan sieun bunga kabeh jelema teu meunang aya nu nangtung kabeh teu meunang aya nu robah jeung eueuh nu nangtung eueuh nu robah sanajan lapar ditahan tetep di jero majelis bae nya terobah Kangjeng Nabi Isa be dipayun tek Kangjeng Nabi Isa sakumaha bari kaharayang anjeun geus turun ti luhur langit sok gara-gara lahar ngabaged kabeh ngabaged naon ngabaged sidakep sinuku tunggal terobah setik-etik acan kaget luar biasa percis jasa kos jelema bobogoh jasa kuari kawin haju di luhur kasur ngabaged nya geus dibukaan ngecek siga naik gerantah ngabaged baheulana kaget lantaran leuleuh gunung dua kaget teh geus sarua kaget kaum Kangjeng Nabi Isa teh kaget ku kaget-kaget teh sehingga atuh diararantepkeun we cak Kangjeng Nabi Isa aya geura dalahar ieu hidangan langsung ti Gusti Allah didinya di jerona dibuka ku Kangjeng Nabi Isa blak sanggeus tadi dibuka alaiha sab'atu argifah ayat 7 roti nu harebat bararagus biasa wa sab'atu ahwatin ayat 7 lauk cai nu beda-beda lauk caina ayo cak Kangjeng Nabi Isa pakulu geura dalahar
tetep embung. Kunaon maneh pan tadi hayang cenah anak kula kok kuari embung sieun maneh heula kula mah pan tilok dahar teh Kangjeng Nabi Isa sahayuna bae daharna ieu mah geus sidangan ti Gusti Allah aya geura dahar embung tetep kudu anjeun heula maksudna sieun besi naon racun teh lain besi diracun mah nya ti luhur langit diracun embung tapi tetep ai kudu ngadahar ti heula mah embung kami tah eta teh kejadian anu luar biasa jol bae aya hiji jelema anu dianggap paling istimewa jeung paling hebat pecinta ka Kangjeng Nabi Isa na cintana luar biasa ngaranna Ki Sam'un cek Ki Sam'un ya ruhallah kun anta awwala may yakulu minha coba anjeun heula anu pangheulana ngadahar kami moal ka ngadahar kunaon Sam'un sieun empan tepuguh karuh tulun di langit jeung pertanyaan kaula kadua ya ruhallah amin tu'amid dunya hadza amin tu'amil jannah apakah ieu teh kadaharan dunia apakah kadaharan sorga nu ku kami ditanya cek Kangjeng Nabi Isa hadza laisa min hadza wala min hadza lain kadaharan dunia lain kadaharan sorga naon atuh walakinnahu syai'un ikhtara'ahu Allah biqudratihi ieu mah hiji kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah lain ti sorga can usim kadaharan sorga turun ke dunia lain kadaharan dunia sebab kadaharan dunia mah pan kudu aya nu masa kudu aya koki nah heula ieu mah syai'un ikhtara'ahu Allah biqudrati kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah fakulu coba aya geura dalahar bima sa'altum sakumaha anjeun geus menta tadi ya ruhallah tetap kun anta awala may yakul min anjeun heula nu ngadahar kami mah teu sanggup kunaon sieun tetep teu sanggup cek Kangjeng Nabi Isa ma'adallah an akula minha yakulu minha man sa'alaha makhaufu wa yakulu minha heran cek Kangjeng Nabi Isa maknya kudu kula heula nu ngadahar padahal mapan tadi aranjeun nu menta anjeun menta kula ngadoa diturunkeun ai prakes aya kula aya khofu kunaon saraya lah tuh ayo geura dahar tetep embung kami heula maneh sieun sabaraha eta harita anu halaladir dihareup nu halaladir jumlahna aya alpun wa salasumiati rajulin wa mratin aya 300.000 lalaki jeung awewe 300.000 jelema menyaksikan turunna hidangan ti Gusti Allah ti langit langsung akhirna Kangjeng Nabi Isa siap dek ngadahar ngancek Kangjeng Nabi Isa kadenya amanat ti Gusti Allah iji di mana urang ngadahar kudu disaepkeun ieu dahar teu meunang dihianati dengan cara disimpen jang isuk ulah aya jang isuknya nomor kedua ulah aya simpenan saeutik oge nomor katiluna kudu ditambah keyakinan anjeun ka Gusti Allah tayyilah amanat ti Gusti Allah bahwa hiji ulah hianat berarti kudu tambah yakin nomor kedua wala yadakhiru ulah nyimpen ligodin jang isuk siap mangga buka ku Kangjeng Nabi Isa langsung dibagi tek 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 dahar ku Kangjeng Nabi Isa kadaharan nu luar biasa ngeunah kabeh kaum nanti ngerasa istimewa pisan ya ngan eta kunaon di jero hatena aya pikiran lah moal diseepkeun kabeh jang isu hook asupkeun ku nyana ka dieu ka kantong
percis kos ustaz aing ngariung bae kitu merekat berarti tiba heula eta berkat teh aya eta teh berkat teh ngaranna sukeun Kangjeng Nabi Isa mangga indit cik sakaol mah pan eta teh turunna teh 40 poe 40 poe eta teh terus-terusan berturut-turut salila Kangjeng Nabi Isa can ngadoa deui mah ka Gusti Allah geus can ngomong geus turun deui isuk turun deui di dahar isuk turun deui di dahar isuk turun deui di dahar bahkan aya instruksi cek Kangjeng Nabi Isa wahai nu sarugih mah geus ulah ngadahar ieu mah jang fakir miskin bae fakir miskin datang deui tetep nu sugih mah hayang bae belum tah nu sugih emang kitu nu sugih mah hayang tambah sugih cek Kangjeng Nabi Isa ieu kadaharan teh jang nu fakir miskin instruksi ti Gusti Allah nu sugih mah teu meunang lamun nu sugih ngadahar azab bakal datang tetep bae nya nanitah nu susah aing teu meunang lantaran aing mah kaasup ku sugih geus jadi bere duit bawa ke ka aing deui nya geus atuh jadi berarti nu susah teh eta teh jadi comblang nu sugih jadi diperintah perintah dibawa atuh datang ka kuari ge jak kitu bae tuh bener sakieu nu sugih teh emang paling jasa masyaallah jasa nu sugih teh geus baru susah kahesean nu sugih ge kos kitu bae masyaallah tah ieu kumaha kajadianana lantaran titah ulah diisukeun ku kaumna diisukeun aya instruksi selanjutna nu sugih mah teu meunang endahan nu sugih terus bae saenggeusna kanyahoan ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae nu susah diperintah masyaallah jadi lain jang nu susah mah makin kecepet bae nu susah mah makin susah bae nu susah mah makin parah susahna tiba heula horeng kos kitu teh lain kuari bae nu susah makin susah bae kuari pemerintah tinggal pemerintah untuk rakyat dari rakyat kembali ke rakyat typodol zero mana pi buktieunan nyana bae numpuk-numpuk harta oh luar biasa di anu sabau barau mana lambaian tangan dari pemerintah lambaian tangan dari orang kaya untuk orang miskin mana geus digawe ge bingung dasa Isa ira lain mikiran gaji mikiran ira aing di PHK asana moal kobol deui hese yang jadi pegawai tetep teh geus moal aya bae ku ari mah makin susah dek dagang ge hararese we dek dagang dari diusir tetep bae nu boga duit bae nu dagang istimewa mah nu susah makin susah bae nah ieu ge kos kitu kajadian di zaman Kangjeng Nabi Isa kulantaran titah ulah merekat tetep merekat nu sugih titah ulah tetep bae hayang. Nah setelah di stop ku Kangjeng Nabi Isa ngadua Kangjeng Nabi Isa ya Rab cukup Gusti dugi ka dieu bae cukup 40 poe cukup kumaha eta kaum ditanya ku Kangjeng Nabi Isa kumaha ye tambah keyakinan apa henteu ieu mah sihir Isa nu datang teh kami nyaksikeun wah tamah kajen ku kumaha ge ilmu sihir anjeun bae Isa babalik kuari babalik nu tadina geus iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa bawa Kangjeng Nabi Isa teh eta rasul sebagian umat babalik wari malah kafir ka Kangjeng Nabi Isa kufur teu percaya nyihir-nyihir ka Kangjeng Nabi Isa atuh ka Kangjeng Nabi urang ge sarua bae atuh ka urang mah ye ka urang geus komo atuh kiai ngomong kiai lah kiai didenge Kiai ulah sok pati didenge ku sia nyaritakeun segala kredit haram ieu haram itu haram sogok haram da ulah pati didenge ku sia moal boga duit sia kajen kieu kumaha ge ngadenge kiai mah geus kiai mah kedah ngocok prak bae urang kiai mah kiai atuh geus tetepan loba tah nu ngomong geus kitu di Cikupa hiji teteh nu ngomong di Jati hiji ngomong gitu teh di Sepatan hiji teteh atuh loba bae geus ngomong itu ulah pati didenge kiai mah geus bae jaloba kiai jan nu ngamenangkeun kana kredit urang mah nuturkeun anu meunangkeun bae
sogok binogok kiai ngaramkeun urang mah nuturkeun kiai bae nu ngamenangkeun sogokan ja kiai jadi Golkar lo pake nih ya lainnya bae kiai mah sekarang itu bae eta kadenge jasa tah kadenge jasa ku ceuli atuh boro-boro ka urang ka Kangjeng Nabi Isa ge ka Kangjeng Nabi Muhammad komo atuh kitu atuh komo urang umatna teu aneh antepkeun bae geus sacablakna sungut geus sarua jeung manuk kera kabek ka ditu kayak karasa geus paeh manyana. Nah iya kumaha ieu bareng kejadian kos kitu deh Kangjeng Nabi Isa dakwah sanggeus dakwah dicaci dimaki ku rakyatna ku umatna ku kaumna nu kadana nu tatadina anu komo nu tatadina teu iman mah beukeuh teu iman ieu mah nu tatadina iman ge haju kuari kalalupur hanya tinggal sebagian kecil lah anu masih kena iman ke Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa sebagai Rasul Allah repeting hararees begitu hudang subuh pamusihu kirodatan wa khonazira barang hudang subuh diganti jadi monyet jeung babi beungeutna berubah nyana nunjuk sia jadi monyet sia ge cak sore sia jadi babi sia kudu jadi babi loh ngomong naon sia ge kabeh emang jadi babi gitu aing cari babi barang ngaca kabeh jara di monyet jara di babi iyalah langsung pantah digecek Gusti Allah awas pamaikfur cek Gusti Allah tadi dihandap geus dijelaskeun sajelma anu kufur sabada diturunkeun ieu Maidah فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Cek Gusti Allah awas lamun sia kalalupur sabada diturunkeun ieu hidangan ti luhur langit aing moal asa-asa bakal nyiksa ku siksaan nu can pernah didatangkeun siksaan tersebut ka anu sejen siksa ku aing iyahan pan waktu Kangjeng Nabi Isa dakwah mah begitu kajadian tetep pokoknya nak menang nikmat teh endahan diisukeun ka hiji nomor kadua nu sugih teu menang endahan marala nyarokot bae geus diulah-ulah ge ku Kangjeng Nabi Isa kade tetep bae terus bae teu ngahiding teu ngadenge teu ngajeging kana dakwahna Kangjeng Nabi Isa eta lah diganti dirobah ku Gusti Allah teh disilep beungeutna kabeh jadi monyet aya nu jadi babi naudzubillah min dzalik wa min dzalik kuari ge sebenarnya mah dedeleuan ahli Allah ka jelema-jelema kuari aya nu geus ngabentuk monyet aya nu geus ngabentuk babi komo di kota mah keur almarhum hirup keneh aya jelema di Lampung leumpang bae ka dieu teh daekeun salat di masjid kedaekeun salat kedaekeun salat di mushola nu jore biasa terus dedeleuannya nangis embung neuleuh manusia datanglah ka dieu ka almarhum ngobrol sanggeus ngobrol puncak obrolanana geus ta'aruf dan lain sebagainya kitu cek jenna teh dedeleuan kula tim Merak datang ka dieu teh masjid teh pinuh ku tai cek manda kula mah di mushola nu rombeng teh nu ku batur diulah-ulah ulah salat didinya cenah teh merombeng tetep bae kula mah salat sebab etalah nu kadeuleu bersih ku kula kahiji nomor kaduana neuleuh jelema cenah Kiai ti Merak terus satengah sarang terus pohara jasa beungeutna hampir monyet jeung babi kabeh hanya sababaraha gerintilah anu manusia kabeh hampir monyet jeung babi entek ku almarhum teh geus ulah loba omong kuari mangadoa bae ka Allah supaya dedeleuan eta dicabut sebab eta keur dikasapkeun ku Gusti Allah di dieu lah ngendong sapoe sapeting sabada subuh bebeja dedeleuan kula geus biasa deui balik deui ka Palembang eta lah nyana dititah datang ka dieu silaturahim ku guruna datang ka dieu gendong sapeting balik deui ka ditu bada subuh bebeja geus cager cenah Kiai kuari mah dedeleuan geus biasa deui neuleuh jelema teh keur dibukakeun kasap eta teh zaman kamari ieu ke zaman almarhum hiji masjid pinuh ku tai nomor kadua anu pinuh ku kotor nomor kadua neuleuh jelema babi
jelema monyet babi kuari tinggal dibuktikan anak baik kos gitu sebenarnya tinggal lain dibuktikan kuari lamun dibuktikan mah bakal kos gitu sebab leuwih ti kaum Kangjeng Nabi Isa tuh nu kuari mah kita ngazakat atuh teu titah ulah nyogok atuh nyogok bae geus diaji ge masih nanyakeun keneh bae kiai sugan cenah anu ngamenangkeun nyogok kaolna sugan anu leutik cenah siban neangan kaol leutik ku hayang-hayang sugan kredit anu dimenangkeun dadep nek nurut dek nurut urusan sia aing nek nyampekeun teh sakitu bae kredit model kuari haram titik sogok siga sugan aya nu menang haram mentak ieu mah lamun dibuktikan ku Gusti Allah leuwih tibatan kaum Kangjeng Nabi Isa monyatna ge lamun ti Kangjeng Nabi Isa meureunanan monyatna teh ieu mah monyat leutik ieu mah monyat gede asana meureun bangsa uwa-uwa ieu mah Masya Allah geus parah jasa tuh geus teu ngadenge teu ngajeding teu ngadenge teu ngahiding karena ucapan-ucapan ulama anu geus dijelaskeun anu naon kitu ngaranna disampai-sampaikeun ku para ulama geus teu ngahiding ku aing eta teh sarua kitu kepanjangan tangan ti para ti Kangjeng Nabi yakni para sahabat dilanjutkan kepada tabiin dilanjutkan ku para asbat tabiin dilanjutkan ku asbat terus datang ka kiwari mentak sayangilah diri urang karunyaanlah diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti urang karasana engke geus maot anas teh sabaraha sugak sogok ka pabrik 3 juta 4 juta ajungan saukur mah hijang dahar doang di akhirat urang disiksa rugi amat kuari hanas naik motor sabaraha ngeunah sabaraha henteu make sistem Yahudi make sistem kredit paeh urang disiksa rugi amat mendingan disalametkeun bae urang dagang urang tani dan lain sebagainya kuli kayak geus boga mendingan meuli kakarak urang meuli nu kes bae kitu keneh digawe make sugak sogok lah daripada cenah kiai kuari mah jaes lamun teu nyogok mah teu bisa komo PNS mah atuh emang eueuh deui jang neangan dahar salian teh jadi PNS kumaha lamun disidang ke ku Gusti Allah sia nyogok dia jadi PNS di golongan O ka golongan A emang darah aduh ieu kos darah bae cenah kiai aing mah nyahonna sakitu doang aya ge darah A darah O nya ge sakitu bae golongan A golongan O tah sia nyogok pan harita teh jadi PNS mun Gusti kunaon lu mantap nyogok lantaran mun teu nyogok teu bisa jang naon sia eta nyogok jang dahar apa beueuh deui jalan salian ti eta jang dahar sia ngebagen di sidang kitu ngebagen sia neu kumaha coba okos jelema dititah maca khutbah Jumat teh kan bahasa Arab contohna anu konkret Kangjeng Nabi di Madinah maca khutbah teh bahasa Arab bae padahal nu datang teh di berbagai negara Yaman datang Ethiopia datang Habsyah datang di mana deh di Eropa datang Mesir datang di berbagai negara berbagai bahasa Kangjeng Nabi khutbahna make bahasa Arab bae teu make terjemahan tak kuari urang make bahasa Arab bae hajut teu kaharti ku urang engke usul pan di akhirat Gusti abdi mah pan teu kaharti ge teh donan gitu mantak ditarjamah ge teu kaharti bahasa Arab teh ai sia teu kaharti aya eueuh sia tajam belajar supaya ngarti dibere umur sia sabaraha abdi umur 60 tahun manja teu ngarti bahasa Arab buat bacaan pake naon ku sia abdi pake PNS jadi guru teu kuat mani Allah kesempatan jang ngarti bahasa Arab khutbah acan tolol sia ai beuteung nyayut sia ai khotbah teu ngarti goblok sia lamun dikitu-kitu ku malaikat saha anu salah coba deket ongkoh ka pondok pesantren deket ongkoh ka majelis taklim deket ongkoh ka kitu sakolahan bahasa Arab datang ka sia teu nyaho-nyaho acan khotbah sia pake leg-leg bae sia pakai dahar bae ku sia waktu pakai ulin bae sia waktu teh ku sia datang ka teu nyaho khotbah acan Zabania rante siapkeun yeuh jang PNS sarep ka tengah teu
kena ngerebek. Ieu mah pernah instruksi ti bupati sasya. Mau dimeyakeun nyawa seret jeung bupatina. Teu jawan ka bahasa Arab hutbah acan seret. Dikitukeun sia cak aing kitu-kitu. Geura paeh ge sia ti heula aing padari. Ye. Eta uraian Imam Syafi'i ketika aya jelema teu ngarti kana khutbah, kemudian nyana datang ka usul ka hayang diterjemahkeun, ulah diterjemahkeun cek Imam Syafi'i. Engke kumaha nyana mun teu bisaeun salah nyana, aya kesempatan yang mondok teu mondok goblok. Lain Imam Syafi'i nu dicarekan, lain ulama nu dicarekan, PNS guru anu digawe di pabrik teu ngarti kana khotbah bahasa Arab seren. Kadenge ku jeung sia. Kadenge henteu. Aja di ditu di terjemahan teu. Goblok teu budak. Ku sportif teuing teh si budak. Murnikeun lamun aya kreditan bersihkeun daripada dicarekan ge ku malaikat. Ieu mah kakara ku aing nyontohan malaikat ge tah teh sabaraha. Aing mah bari seuri malaikat bawa seuri ban. Teu sorry malaikat jabani jeung malaikat Malik mah begitu diciptakeun can orang senyum-senyum acan datang ka kuari. Can orang mah nya algojo senyum. Mun aya algojo deuk bayan. Yo. Tah mah sarua jeung jelema ngajatohkeun cinta ngabaget bae. Aku cinta padamu. Jae ge cinta mah kudu aku cinta yang. Eta kadinya neropna mauduna. Lamun endek cinta kudu senyum kudu seri. Cakawe asa stres ya we. Tapi lamun dek jadi algojo kudu marah. Mentak polisi sakapeung waktu mah tilok seris polisi. Keur di imah urang nya ngarokok seri tapi keur di jalan coba teuk ceuli datang ka seri bae ge. Sim. Padahal cak urang ge. Ye polisi wauh tetep teh seri. Helm. Seri padahal wauh nyara teh sok di imah urang ngarokok ngopi tapi di jalan ceuli tarohana datang ka seri bae ge. Atuh teh serem nya polisi seri. Mana simnya? Asal cukup ku 1000 ieu mah. Lah, nanti seri-seri jangan mah. Ketika Pak damai aja dah. Berapa? Damai lagi berapa? Ada nih mana? Jangan begitu. Masukin. Yang lagi embungin di berek itu mah. Nyerekan. Tetep baik kudu anu teh jasukan ieu tah. Ieu STNK jasukan dinya set. Ajunya nana ka ditu rada lempang heula saeutik. Ya galak sada. Ya udah langsung. Panjenengan kieu nyawa aing pernah ditangkep goblok. Aduh, Masya Allah. Tah, eta malaikat Malik teu pernah sugan senyum boros seuri. Engke lamun di sidang. Berapa tahun sih hidup? 50. Gawe naon? Cinglu. Aduh. Tah, orang ditanya soal khutbah, ditanya soal sholat bener syarat jeung rukun apa henteu, ditanya soal muamalah kreditna bener apa henteu, ditanya soal asupna sogok menyogok apa henteu. Nah, engke anggeus nama di Rabbul Jalil di hareupeun Allah anu bakal langsung bener surga salah seren. Tapakuran ku urang hirup urang bakal kuati tun panjang nama. Masya Allah. Ketika orang teu kaharti khutbah, moal khotibna nu ditanya, moal kiaina nu ditanya,
pakai naon umur sia da takat tenggar ti khutbah acan aya nu ngahina ku ari mah ye muing nu ngahina aya muing kadang ku ceuli nu ngahina kumaha eta khutbah cenah bolak-balik deui eta deui muing mun kadang ku ceuli aing sungutna disoekeun sia ngaberewek sia mun di hareupeun aing mah asal leutik sia na gede mambu aing ge atuh kunaon ngahina kanu bener sia kudu tapakur aing bener apa henteu ulah nyalahkeun kanu bener jadina kitabna ge mun teu ngarti nu bakal teu ngartina nu bakal disidang ku Gusti Allah dibere umur sabaraha taun sia datang ka teu ngarti khutbah acan lain muina buku muina lain khotibna lain kiaina tanyana tuh dia tadi disyaratkan orang kudu tarjamah eta Muhammadiyah atuh ulah nurutan Muhammadiyah Muhammadiyah menganggap khutbah dina Jumat teh jang khutbah carita lain khutbah salat geus salahnya nama nu mantak apeng-apengan ka ditu ai urang mah khutbah teh agak ganti 2 rakaat kitu zuhur nu mantak kudu boga wudu tata carana dan lain sebagainya aya atuh itu ulah urutan nu sasar mantak naon urang boga kitab lempeng tuh nya di umat Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diganti beungeutna jadi monyet diganti jadi babi ieu teh terus datang ka kiwari nailah sanggeusna Kangjeng Nabi Isa ngadoa permintaan para masyarakatna para muhibinna diturunkan ku Gusti Allah li awalina wa akhirina jang tanda harita kaum nu awal di zaman Kangjeng Nabi Isa wa akhirina urang ge kuari nyaho zaman Kangjeng Nabi Isa sabaraha ribu tahun ka dieu lamun teh mah tina Masehina 2014 atau 13 kuari 12 geus 2012 tahun ti kelahiran Isa atau pengangkatan Isa urang kuari nyaho tah kajadian wa akhirina teh jang urang namun tadi li awalina harita disaksian ku umat Kangjeng Nabi Isa idal li awalina wa akhirina jadi hari lebaran jang kami nu haladir wa akhirina urang kuari nu akhir jadi nyararaho poe naon eta kajadian pertama diturunkeunana poe Ahad poe Minggu nu antak poe Minggu kaum Kristiani seolah-olah lebaran masuk gereja Minggu poe Minggu teteh poe Minggu hari besarna Kristen adalah poe Minggu nah iyalah gitu kejadian di zaman Kangjeng Nabi Isa datang ka kuari kurang dibuka Al-Qur'anul Karim doa Kangjeng Nabi Isa na tertera permintaan umatna tertera dina Al-Qur'an tekna supaya urang nyararaho bahwa Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran Rasul doana aya kemudian kajadianana jelas aya li awalina wa akhirina rugi nu teu ngaji poe ieu mah teu nyaho ka dongeng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam urang mah ngaji lumayan nu di luar mah komo lumayanan jadinya gua mah na ieu lah tinggal engke aya keneh masih nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa kunaon eta Kangjeng Nabi Isa dijadikeun pangeran apakah ngaku sorangan bahwa dirina jadi pangeran anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahain kunaon lu mantak dijadikeun pangeran nah iyalah ayat selanjutnya wallahu a'lam